Mak. Aduh, abi mah kudu pulang itu salakina nungguan. Aing mie opat, endogna 7, caina sagalon. Jadi kabena 70 ribuan lah. Salah. Wow, bunga. Lemari jeung kangkung. Terus kamari deui jeung urap kangkung. Ayeuna jeung sambal tolenjeng. Coelna kangkung deui. Emang aing embe di para Bandung hejo bae. Gidigeun din, gidigeun. Oh, ali ya gede gini. Aing lewat. Bodoh siapa? Di duaan. Ayo rok gidigeun. Anjir sing ruas. Gidig. Takok anjir. Gidig. Gidig anjir. Anjir gidig. Balas yuk sana lah, aing mah menang bae ngelesu pulang. Dasar susis, pulang mah juga darah. Orangnya pulang. Buka mak. Mak. Buka mak. Mak. Aduh, abi mah kudu pulang itu salakina nungguan. Molor bae, buka jen. Pas datang. Tati Indonesia ulin bae. Tas di tetangga, tas nyen kupat. Bete di mah bae. Geus tuh hayu. Asup aing yang madang, asup ye. Dengan duit. Ulin bae, di babe jeung batu. Jadi pemajikan cicing di imah. Udah tuh sama temenna ayeuna mah. Pos baheula. Jan si borokomo jan susis nemen. Ampun dah. Manis masak can. Entos Jeung naon masakna? Itu jeung sambal tolenjeng, jeung coel kangkung Naon? Lemari jeung kangkung. Terus kamari deui jeung urap kangkung. Ayeuna jeung sambal tolenjeng, coelna kangkung deui. Emang aing embe di para Bandung hejo bae. Omo si Among. Geus bujang ke. Pulang kiwari. Aing nyusu beureun ka mana? Atuh udah kumaha? Mere duit nage sapoe 2.000. Mahin naon gara alasan bae dasar teu becus di pamajikan. 2.000 we gede. Pake meuli gorengan menang 4. Alasan bae sia mah kudu duitna lah. Atuh udah bingung duit sakitu mah. Rek masyar naon? Lah. Ieu nu teu mata teu betah aing cicing di imah. Geus aing ngarek jangan madang bae di luar lah. Cetep balanar budak. Aing mah bingung ada pulang wayah kieu sok bete di imah ge aja. Geus ini urang cong ngopi bae ka warung janda. Ayo. Gas. Ayo yuk. Keur naon? Cuma pinggir sorangan bae. Nyak. Iya mah geuning kitu. Judes semen ka Eneng. Naon sih? Ganggu bae sekali cicing kali tupina. Si kunaon sih? Cuek temen ka Eneng. Cuek, jutek. Beda temen kos baheula. Perhatian, sayang temen ka Eneng. Eneng mah rindu ka anu baheula. Kunaon sih berubah nemen. Geus teu sayang ka Eneng. Boga nu baru, boga selingkuhan. Yo. Naon sih ngomong kenaon? Rubes nemen. Aing nyeglan HP so teh cengar-cengir ke bisnis online. Siapa curigaan nemen. Tak rungsing bae. Wis lah aing mah keluar. Ke mana? Keluar.
Neng, sabaraha? Emang ngadahanan wae? Gorengan 5, kupat 7, jeung marima rasa anggur 2 gelas. Gorengan, kupat, es, jadi 50 ribuan, Oh, 50 ribuan. Itu sekalian jeung nu barudak dibayar traktir ku sabarahaeun kabehna. Biang atuh, emangnya itu baru udah ngadahanan bae? Kelak nanya heula. Tel, sia, naon bae eta jajana bayaran ku aing. Aing mie 2, endogna 4, kupatna 8, jeung es tehna 6. Aing mie 4, endogna 7, caina sagalon. Jadi kabehna 70 ribuan lah. Oh, sakituan. Geus gampang tambah ku aing bae dibayaran. Bu barudak 70 ribuan. Terus yang nu AA 50 ribuan. Jadi 120. Catat bae neng. Mah kebiasaan nemen naktir ujungnya kasbon. Tenang, kayak membuka borongan, harus dibayar. Pokoknya mah dibayar langsung jeung neng ditraktir. Beli gamis dia menahan jalan-jalan ke mall. Serius, janji awas bohong. Siap, santai bae jeung mah. Slow. Pasti dibayar ieu. Neng, ngomong-ngomong isuk poe Minggu ka mana? Anggur teu? Jalan yuk. Kosong sih, tapi lamun arek dijemput mah hayu bae si Neng mah. Oke, sip. Isuk poe Minggu ku dijemput. Tungguan ya. Yang, aku punya sesuatu buat kamu. Apaan tuh? Salah. Wow, bunga. Iya nih, bunga untukmu. Karena cintaku padamu itu ibaratkan bunga mawar. Susah untuk didapat karena banyak durinya. Oh, so sweet sekali ya. Gimana? Suka? Suka banget, makasih loh. Tapi ngomong-ngomong, kok ngajak pacaran kita ke sini sih? Dirungkun lagi. Gak modal banget sih mah. Justru ini romantis banget, Neng. Bisa menghirup udara segar, bisa menyatu dengan alam. Bisa aja alasannya, ngomong aja nggak punya duit. Neng tahu aja. Tenang, ntar kalau sudah gajian, mau Neng kemana aja, mau shopping ke mall, jabanin deh. Nih Neng, itu sayang banget sama Neng. Itu cantik banget. Pokoknya di hati nggak ada cinta yang lain. Neng kecewa. Neng, ntar dulu, bisa jelasin. Itu siapa? Ntar dulu. Kerenan deh. Peleng dasar. Aduh. Kemana kamu? Mana gerge hari lempang langsung ada lenger. Woi. Goblok. Monyet. Goblok eta gitu pemajikan aing. Tuh ini. Kamu enggak apa-apa sayang?
kamu jangan mati dulu sayang, please. Aku membutuhkanmu. Oh, kamu masih cinta banget sama aku ya, Mas? Aku jadi terharu. Ternyata kamu benar-benar mencintaiku meski mukanya pas-pasan. Bukan gitu sayang. Aku butuh sertifikat rumah kamu, sertifikat kandang bek kamu, sertifikat kebun kangkung kamu, sertifikat tanggal lencak kamu. Kamu simpen di mana? Oh, ternyata kamu cinta sama harta aku aja. Aku bakal kuat, aku bakal hidup. Aku masih bisa hidup sama kamu.